Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pemirsa, dina acara warta nyuguhkeun informasi Sunda disalengan ku sim kuring Yudhistira salami 3 menit kapayun. Sim kuring bade nyarengan pamirsa sadayana dina acara warta edisi kaping 20 Februari 2020 hiji. Pamirsa, tomat teh beda-beda tur rea rupana. Disagedengkeun tomat nu ilaharna dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda teh. Nyaeta tomat Momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur dierong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bubuahan nu ilaharna dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilaharna dikonsumsi langsung pikeun bibilas satu tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar ngaranna tomat Momotaro. Patani Desa Langersari, Kacamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyah ngabudidayakeun tomat Momotaro. Eta tomat Momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal batan tomat lokal. Lantaran kualitasna punjul. Di lelewek Lembang, tomat Momotaro bisa tumuwuh kawilang hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen, mupu tomat Momotaro teh teu henteu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan. Sangkan bisa awet, tur eta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat Momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat Momotaro kawilang langka di Indonesia, lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui, dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilaharna aya di urang. Matak moal aneh, upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat Momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilaharna teh Momotaro katangen beda boh tina wanguna, boh tina rasana. Pon kitu deui hargana. Harga tomat Momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sajena. Harga tomat Momotaro bisa tepi ka 20.000 tina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa sim kuring dugikeun dinten ayeuna. Abdi Yudhistira permios undur diri. Wilujeng enjing.